Poe ke-88 si Wildan ngeplog di tahun 2020 genep. Haga logo beges tigi, halo besti. Jadi vlog ayeuna mah abi teh arek ngabahas eta drama anu lancar kamari teh latar belakang teh kieu lain latar belakang persiapan teh kieu nya guys, kudu nikah peuting kudu nikah ngenong. Da lamun keur mempersiapkan acara untuk berjalannya lancar mah dah hese nya guys. Lain hese ketang tapi kudu aya perjuangan, lamun bahasa karena mah kudu aya effort nya guys, naon ge. Jadi kamari sanggeus nyanan propertinya guys, teu mimiti bangku, imah, terus teh meja makan segala rupa. Ayeuna teh arek mempersiapkan panggungna acara dikarenakan di kelas, jadi tinggal nyiapkeun tirai background jeung tirai buka tutupnya. Pasti apal nu purah ningali drama di panggung mah nya guys, pasti aya wing, terus teh wing teh lamun teu salama aya 3 atau 2, terus teh aya background warna hideung teh teh keur masakeun backgroundna heula. Aya nu apal teu biasa awai meragakeun saha parodikeun saha. Dikarenakan teh tadi abi teh ningalikeun wae bari video mantakan iteu rada ngabantuan we saeutik bari di video bisi tamat teuing kitu cenah maneh mah video wae Wildan aya ngabantuan henteu teh bisa aya bajak dah maksudna teh bisa aya omongan kitu, jadi tegenapan kana manahna ge adeuh manah cenah ge. Sok sanajan kaciri kumbaraneh ge guys, abi mah rada teu pati teu guna sebenarnya mah ku silut jeung ku simuk teh ge bisa. Tiba-tiba aya nu ngucapkeun salam sugan teh saha efek masih Ape jeung si Ahmad jeung si Yusef henteu can katang si Ahmad jeung si Yusef mah jeung si Robi ieu mah hudang sare cenah beja nama. Tah lamun 5 menit kemudian mah bener datang si Yusef cenah mah kahujanan jadi rada telat cenah biasa we kitu alasan mah, tapi da emang hujan guys bari tariris tadi abi ini teranca bali oge. Komo juragan Ahmad mah didadamping kene ning guys. Lanjut di dia abi jeung barudak teh kahandap ka aula soalna neangan kakait ning guys, jangan gantungkeun eta cenah ngagantungkeun tamang soalna lamun teu make kakait mah moal narap si tamang na teh. Jadi teh kakarata kahandap ka aula soalna ka aula mah aya tirai anu geus dibuka sebenarnya mah ieu teh tirai nya guys, tirai nu beureum teh angin aya nu apal teu. Tah tirai nu eta teh dicoplokeun terus dicokot kakaitna jadi bisa dipake we di luhurnya guys. Tadi teh barudak mah ka luhur teh heula tapi abi jeung si Mukti mah telat soalna abi mah nyokot heula awi jang naon cenah Mang Wildan awi jang ngasupkeun si tamang ameh bisa nyerelek. Jadi fungsina teh jang buka tutup tirai, lamun background mah tinggal bentangkeun we tamang hungkul. Di dieu teh langsung we diragaji ku abi jarakna teh sekitar 5 cm atau 4 cm lah guys. Da pirasa teh awalna ieu teh awi teh pasti rapuh soalna kacingalina ngora jeung kumaha nya guys, da kaciri kitu awi nu rapuh mah. Katangal-tangal abi ngaragaji efek mah pasti rangeum teh kalah potongnya guys, tinggal dibeulah sok we tingalikeun ieu videona pasti beulahnya guys. Emang kitu abi teh kuat tapi ieu mah tuh tinggal dipeletekeun geuning ka bubuk Gusti Agung. Dikarenakan ku awi mah beulah awina teh kuateun mantakan ieu teh ku Mang Mukti teh di akalan make make kawat tuh, make ketawat mah bisanya guys. Mulai gawe teh sekitar jam 8-an di dieu teh daang heula jam 11-an soalna